sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma fasola mangka samang-samang sakaluar kharaja tegesna geus kaluar saha Tolutu Raja Tolut bil junudi sarta pirang-pirang bala tentara min baitil maqdisi ti baitil maqdis wa kana sareng buktos eta waktu kaluarna teh eta hurron panas syadidan anu banget wa talabu jeung pada menta ieu junud bara tentara minhu ti Raja Tolut alma'a kana cai qala mangka ngadawuh Tolut innallaha saestuna Allah eta mubtalikum bakal nyoba Allah ka aranjeun mukhtabirukum tegesna anu nguji Allah ka anjeun kabeh binaharin kalawan wahangan liyadharo supaya na jelas saha almuti'u jalma anu taat mingkum ti antara aranjeun kabeh wal asi jeung anu maksiat wahwa jeung ari itu nahar eta al-ardun sungai Yordan wa Palestin jeung Palestin bainal ardunna wahanganana antara Yordania wa Palestin sareng Palestina. Paman mangka ari sahabai jalma syariba anu nginum ieu si eman minhu tina itu nahar ai min ma'ihi tegesna tina caina itu nahar falaisa mangka lain itu eman eta minni ti golongan kami ai min atba'i tegesna lain ti antara pengikut kami waman jeung sahabai jalma lam yat'amhu anu teu nginum si eman kana itu maun yudhikhu tegesna teu ngasaan ieu si eman kana itu maun
fa innahu mangka sanyana itu si eman eta minni termasuk di golongan kami. Ilaman kecuali jalma igtarofa anu nyiuk ieu si eman gurfatan kana sasiukan biadihi kalawan tanganna si eman. Faktafa maka ngalap cukup itu si eman bihak kelawan itu gurfah. Walam yazid jeung teu nambahan si eman alaiha nambahan itu gurfah. Fa innahu karna sanyana eta si eman eta minni ti golongan kami. Pasyaribu mangka pada ngarinum itu junud minhu tina itu ma'un nahar. Lama wafau samang-samang sageus narepi itu junud teh bikasrotin kalawan nginum anu seueur. Illa qalilan angin sebahagian kecil minhum ti itu junud. Fakta soru mangka ngaralap cukup we ngaringkes itu junud alal gurfah itu qalil gitu. Alal gurfati kana sasiukan teh. Ruwiya diriwayatkeun naon annaha sanyana itu gurfah eta kafathum nyukupkeun itu gurfahum ka itu junud atawa ka itu qalil lisyurbihim pikeun nginumna qalil wadawabihim jeung pikeun kasatoanana itu qalil. Wakanu jeung bukti itu qalil teh eta salah sumiatin 300 wa bid'at ta'asyara jeung belasan jalma rojulan apane lalakina. Falam majawazahu samang-samangsa ngaliwatan kana itu nahar sahahua itu Tolut walladzina jeung jalma-jalma amanu anu pada iman itu ladzina ma'ahu sartana Tolut wahum ari itu ladzina amanu eta alladzina nyata jalma-jalma iktasoru anu ngaralap cukup itu ladzina alal gurfati kana sasiukan. Qalu mangka ngarucap jalma-jalma anu ngarinum teh alladzina syarabu la taqata teu aya kamampuan eta tetep kuwata tegasna teu aya kakuatan eta tetep lana ka abdi sadaya al yauma dina poe ieu bijaluta kalawan yang hareupan ki Jalut wa junudihi jeung balad-baladna Jalut ai bi kita lihim tegasna kana meranganana itu Jalut jeung junud wajabanau jeung pada borangan pada sieun ya itu ladzina walam yujawizuhu jeung teu bisa ngaliwat itu ladzina hu kana itu nahar. Qala mangka ngajawab saha alladzina jalma-jalma yadzunnuna nu ngayakinkeun kabeh yuqinuna tegasna nu ngayakinkeun itu ladzina annahum sanyana ladzina eta mulaqullah bakal tepang sareng Allah bil ba'si kalawan dibangkitkeun wahum jeung ari itu ladzina yadzunnun eta alladzina jalma-jalma jawazuhu anu geus ngaliwat itu ladzina hu kana nahar. Kam min fi'atin kam mang pirang-pirang khobariyatun ari kam teh cenah kalimahna kalimah kam khobariyah sanes kam istifhamiyah di makna kasirin kalawan makna seueur. Kam mang pirang-pirang min fi'atin ti golongan jamaatin tegasna golongan qalilatin anu saeutik golabat ngalahkeun itu fi'atin qalilatin fi'atan katsiratan kana golongan anu seueur biidnillahi ku izin Allah birodatihi tegasna kalawan kersana Allah wallahu jeung ari Allah eta ma'as-sabirina sartana jalma-jalma anu salabar kabeh bil auni kalawan pertolongan Allah wan nasri jeung tegasna pertolongan Allah. Alitilah walamma barozu li Jalut wa junudih walamma barozu jeung samang-samangsa geus ebreh geus jelas tanapi geus pada siap li Jaluta pikeun yang hareupan Jalut wa junudihi jeung bala tentara Jalut ai dhaharu tegasna geus jelas geus barari selikita lihim
pikeun meranganana si Jalut jeung bala tentarana watasofu jeung geus pada baris itu nyaitu ladina atawa junud qalu pada ngucap itu junud rabbana afrig alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna al qaumil kafirin. Rabbana nun Gusti pangeran abdi sadaya afrig mugi nyicikeun menuangkan afrig usbub atau ngalimpahkeun Gusti alaina ka abdi sadaya sobron kana kasobaran wasabit jeung mugi netepkeun Gusti aqdamana kana lengkah abdi sadaya bitaqwiyati qulubina kalawan nguatan hate abdi sadaya alal jihadi kana jihad wangsurna jeung mugi nulungan Gusti ka abdi sadaya alal qaumil kafirina pikeun ngalahkeun kaum anu kalafir kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Tipayun parantos kauninga kurang sadaya bahwa tos sepakat yen Raja Tolut diangkat atas petunjuk Nabi Samuel teh atau Nabi Samun kangge mimpin berangkat mimpin para tentara kangge berjuang. Saur kamari sadayana nu berangkat ti Bani Israel teh jumlahna 70.000 tentara. Falamma fasola Tolut bi junudi, maka ketika hari hakna untuk berperang sudah tiba, Tolut diabring-abring bil junudi sarta ya bil junudi bil junud bakna ba bermakna ma'iyah bil basta'in wa addi awid al-syiqi wa mithla ma'. Nah, jadi alfiyah ba teh bisa dimaknaan ma'a. Jadi Tolut teh henteu sorangan dibarengan ku bala tentara berangkat mim Baitul Maqdis, biasa dibaca Baitul Maqdis, biasa dibaca Baitul Muqaddas. Bisa disebut rumah suci atau rumah yang disucikan. Eta nu ayeuna mah Masjidil Aqsa teh tidinya berangkat teh nu mawi pantes Masjidil Aqsa mah pada marebutkeun ku Islam, ku Yahudi, ku Nasrani dianggap yen eta teh sebagai tempat sejarah pikeun setiap agama. Padahal mah ngahariji we ulah teu perang kitu dan dicandak ku sadayana genan agama Islam saleresna. Pas begitu hari hana kangge berangkat untuk berperang, keayaan cuaca waktu hari teh huron syadidan, panas nu sangat luar biasa. Rumah di daerah pelataran Arab di pasihan suhu udara nu sangat panas. Sehingga jalmi anu 70.000 eta meminta ka Tolut nyuhunkeun cai. Wa talabu minhul ma'a pada marenta cai ka Raja Tolut. Ku Tolut diwaler innallaha mubtalikum binahar. Panginten sabada ngadeheus munajat ka Gusti Allah aya waleran. Tolut ku kami rek diuji. Eta tentara nu jumlahna 70.000 teh sakedeung deui eta bala tentara sararea bakal manggihan walungan. Anu mana walungan eta terbentang di antara negara Yordania, Palestina, Israel di dinya ngabentang di kaina ge aya keneh. Upami dina kitab Injil mah di dinya teh tempat pembaptisan Yesus Kristus cenah eta. Di Sungai Yordan teh. Di negara Yordania. Dari Sungai Yordania mah sanes sungai di padang pasir henteu janten ayana di leuweung. Tos aya tatangkalan eta mah. Nah, jadi engke teh cenah pasukan teh bakal mendakan hiji walungan. Di dinya teh ternyata sengaja ku Allah dipengkolkeun kadinya sebagai bahan ujian keur nyensus di antara nu 70.000 mana anu iman ka
Tolut nu iman ka Allah. Gitu. Faman syariba minhu falaisa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Oke, begitu pendak jeung eta walungan maka saha jalma nu mukmak nginum saloba-lobana wayahna eta geus lain tentara kaula. Tapi lamun aya nu bisa nahan tina nginumna nya kecuali ngan saukur sasiuk itu tina panangan eta kalebetna karena tentara kami nu bisa ngiring berjuang sasarengan sareng Talut. Jadi cekap ku sasiuk bae tos diwartoskeun ka jalmi nu 70.000 teh engke bakal aya walungan wayahna nya saha jalma nu mukmak nginum dina eta walungan berarti lain tentara kami. Tapi lamun anu nahan henteu nginum atawa nginum ngan saukur nyukupkeun ku siuk panangan eta kakara tentara kami. Gitu. Tos diumumkeun. Begitu dugi ka walungan nu eta sungai Yordan teh pasaribu minhu. Ternyata jalmi anu 70.000 teh seseueurna mah nu pahibut ngararinum tina eta walungan. Illa qalilam minhum kecuali cuma sedikit. Ngan sabahagian we saalit nu ngahajakeun henteu ngaleueut. Gitu. Cekap we cenah abi mah aya nu ngaleueut cekap we ngan saukur sasiuk sakumaha tadi parentah ti Tolut. Ya. Sacanggeum panangan diangge ngaleueut, sacanggeum deui mah diangge kangge kuda atawa naon anu dicandak ku eta ya kuda meureunana aya bigol kitu himar. Jadi ngan saukur sasiuk ngaleueutna teh nu hoyong eueut teh mah nu henteu gitu. Ya. Ternyata aya anu nurut, aya anu henteu. Sing horeng anu narurut teh ti 70.000 teh ngan saukur 313. Dina 70.000 teh sabaraha persen? Iya mah. 70.000 teh ngan 313 ta tentara nu satia teh nu. Gitu. Sabar teh nu nurut anu taat ka komandan teh. Falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ah. Maka sanes ngan saukur cicing dina eta walungan tetapi kedah meuntas. Itu kedah meuntasan eta walungan maka tentara-tentara anu 313 mah tiasa meuntas kana eta walungan. Sedengkeun jalmi-jalmi anu wareg ku cai mah dikersakeun ku Allah teu mampu meuntas eta walungan. Nu tadina mukmak keur bekal tanaga meureun ti dituna mah hayang gede tanaga nginum sing wareg cenah bisi teu manggih deui. Nah gara-gara eta diwagel tadi ku Tolut ulah sok mukmak ka hade. Kusabab teu taat justru waregna eta teh geus teu jadi kakuatan. La taqata lanal yauma bijaluta wa junudi. Aipokna teh kalah kitu nya. Punten komandan. Abi jadi leuseuh kieu leuleus teu aya santanaga jigana poe ieu kangge perang jeung Jalut teh. Kitu. Bujeng-bujeng kangge perang ngalawan Jalut. Ieu abi teu mampu meuntas kana ieu walungan ge. Aya tanaga. Padahal secara dohir maranehanana nginum nu sakitu seueurna. Nah gitu nya. Nu akhirna nya kitu anu ribuan tadina pengikut Tolut urang Israel nu baredegong lolobana mah daripada nu taat mah kembali ka ditu ka Israel baralik deui anu ribuan teh nya anu 313 mah salamet tiasa meuntas tina eta walungan. Gitu.
Qala alladzina yadhunnuna annahum mulaqullah. Panginten anu 313 molohok ningali abring-abringan jalmi nu puluhan ribu arwih deui ka Palestina kaditu. Baralik deui. Ngan nyesa ngan 313 siki. Tapi keur ngabeberah hate maranehanana kok nyebatna teh kamim fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biidznillah. Lah panan ningali dina sejarah ogenan cenah geunan. Mang pirang-pirang seueur pisan kacarioskeun golongan anu saeutik bisa ngelehkeun ka golongan anu loba. Ku izin Allah mah ulah teuing sieunkeun jung lah rek baralik masanajan puluhan ribu marulang. Urang merek tuluy we lah. Rek ngalaksanakeun jihad sareng Talut gitu. Ieu teh lapad kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biidznillah. Ulama ahli hikmah mah ieu teh diulik Kang. Ya, diulik Mang Jajang. Ieu teh termasuk simkuring pengalaman. Pengalaman aslina teh. Jadi kantos salah sawios guru itu pernah uwih di Jakarta kacopetan dukana kareta duka dina mobil artos teu aya itu artos teu aya pisan encan mayar mangkaning ka kondektur teh kumargi aya nu ngaijajahan ai keur sakalieun keur darurat mah baca eta cenah kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biiznillah. Wiridkeun eta be cenah. Da eta kenek cenah sugan nyampeurkeun ngaliuk diliwat teh diliwat. Parat dugi ka raja desa cenah genan maca eta. Nah, eta ku si Emin teh dipake ngalaman Tapi eta teh ulah ngahajakeun teu boga duit indit-inditan teu kenging tapi kedah kumaha nuju bener-bener keur kaayaan darurat. Nuju kaayaan darurat. Ya. Aslina abdi kantos ieu teh ngangge ieu teh. Ya. Kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biidznillah. Kami di perjalanan artos kirang itu asa moal picekapeun tah isukan we mayarna ceuk simkuring. Isukan we mayarna. Dina SA teu pira simkuring mah ti raja desa ka dieu. Asli tah mah jujur kan. Dicirian mobilna eta, supirna eta, digentosan alhamdulillah. Ngan harita mah teu mayar. Ya, api-api peureum we, hate mah terus we bolak-balik kami fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biiznillah. Ras dibaca bari nundutan. Da turun teh sugan ditaros henteu parat duit ka dieu. Gitu. Nah. Ieu teh salarasna mah lain jampe teu ngongkos ka hadap. Paragi perang ieu teh. Nya bisi gelut misalkeunana pan kapungkur mah nya nuju ngaos tafsir ieu jeung rerencangan ieu mah heureuy santri heureuy sanes keilmuan. Eta cenah Talut ngalawan Jalut cenah atuh da puyuhan we Talut tara gelut ari Jalut jago gelut gitu. Eta mah heureuy barudak itu kirata. Tapi ieu jampeuna atuh da cenah kaming fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biidznillah. Yo. Eta jampeuna angge kapayun. Da meunang ieu teh perang teh ku kaayaan bala tentara nu saalit ieu teh. Jadi dengan keyakinan sanes ngan saukur jumpa jampe buca baca sanes. Tapi dengan keyakinan nya ieu jamaah anu 313 mempunyai keyakinan dan nu enggeus-enggeus genan ternyata itu kemenangan teh tidak berpihak kana jumlah. Ya, tidak berpihak kana jumlah. Intina mah ku izin Allah da buktina mah cenah bilangan saeutik bisa ngelehkeun kana bilangan anu seueur. Wallahu ma'as sabirin ditungtungan ku kecap wallahu ma'as sabirin asal sabar urangna
itu pasti bakal dibarengan ku pertolongan Allah. Itu sing sabar we kateter lawan sapaehna sing sabar ulah kabur gitu. Ieu teh parentah ti Allah. Itu cenah ge dengan semangat eta maka nu 313 teh berangkat ke medan perang. Walamma barozuli Jalut wa junudih, begitu paamprok jeung pasukan Jalut, jago gelut ieu mah. Jalut wa junudih jeung bala tentarana nu seueur kacida si Jalut mah. Ya, maklum rezim nu boga kekuasaan itu mah. Zoharu likitalihim watasofu, ngabaris be. Itu. Begitu ngabaris ningali pasukan rejim Jalut anu sakitu nya tentara na seueur, perlengkapan senjata na komplit jeung modern. Keluar doa, Rabbana afrig alaina sabra wa tsabbit aqdamana wangsurna 'alal qaumil kafirin. Eta ge nya doa eta dikaluarkeun dibaracakeun teh keur kaayaan perang. Rabbana afrig alaina sabron, Gusti limpahkeun kana hate abi kasabaran ningali lawan sakitu seueurna. Ya Allah paparin kasabaran abi sing kuat pikeun tetep taat ka Tolut itunya. Wasabit aqdamana, Gusti tetepkeun lengkah abdi ulah nepi ka kabur ya ulah nepi ka sieun. Itu bitakwiyati qulubina sing kuat hate abi alal jihadi pikeun ngalaksanakeun jihad. Eta nu dibacana teh Rabbana afrig alaina sabra wasabit aqdamana gitu. Ya Allah hate abi sing kuat ya, kajeun teuing jasad penuh dengan anak panah kitunya beunang ku peluru. Nah, ulah nepi ka abi gentar ngalawana. Doana diijabah ku Allah. Eta jalmi nu 313 sami sareng hitungan anu ngalaksanakeun perang Badar ya, dipaparinan kekuatan hate sugan seber sugan hayang kabur teu wasabit aqdamana, maju eta wangsurna 'alal qaumil kafirin, Gusti tulungan abdi pikeun ngalahkeun kaum anu kalafir. Itu doana teh cenah. Gelut ieu mah perang, tah jampe gelut eta. Jampe gelut ngalawan anu salah. Ya, sok itu Rabbana afrig alaina sabra wa tsabbit aqdamana. Itunya kadek ceuli ka kadek leungeun teu matak mundur wasabbit aqdamana. Itu tuluy lah jihad. Ya. Tuh eta geus dugi kana bab jihad. Ya model ayeuna nuju rame nya aya ulama ditarewak. Bari lucuna tiba heula kok Quran dijieun barang bukti kejahatan Mang Panji. Aneh jadi bebek Quran teh barang bukti. Ya. Kantos kan eta aya nu nonton nu ngadugikeun ti incus kitu nya. Salep 88 nyebutkeun ya barang bukti kana cenah ieu aya ayat jihad. Termasuk Fathul Muin kan diangge barang bukti da aya bab jihad cenah ge eta. Ya, ditinggali dina surat Al-Baqarah geuningan ayat 3. Bahasana teh ya ayyuhalladzina amanu qutilu ladzina yalaunakum minal kufar. Orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang yang di dekat kamu dari golongan orang-orang yang kafir. Mereka membaca itu disangkana Quran teh teu panggih deukeut jeung non muslim kudu diperangan cenah kitu, padahal eta mah nuju konteksnya menuju perang eta mah. Karena Kanjeng Nabi masih keneh bakat punyaah ka umatna gitu sanajan non muslim geda manusia karunya rek dikadek tetapi da keur konteks perang mah kadek mun urang teu ngadek kitu nu ngadek. Maka diparentah aya deukeut mah kadek we kitu. Eta mah keur perang lain keur biasa-biasa kieu. Mun keur biasa kieu tah nu dianggena sok tafsir isyari. Ayat eta teh di tafsir isyarian kan tafsir teh ayat tafsir bil ra'yi, ayat tafsir bil ma'thur, ayat tafsir isyari. Ari tafsir isyari mah nya tafsir nu dikaluarkeun ku seorang ulama
ulama nu mumpuni dalam bidang tafsir, tetapi dia diakui oleh para ulama yang lain sebagai waliullah gitu. Maka anjeuna sok ngaluarkeun makna batin. Ya, makna batin tina eta ayat dohir. Ditaros ulama-ulama mufasir ahli dohir teh itunya. Ieu keur ngamalkeunana kumaha cenah mun deukeut jeung jalma-jalma kafir kudu diperangan. Naon maknana? Nah, dina tafsir Ibnu Arabi kan, tafsir Ibnu Arabi, tafsir At-Tustari, tafsir Al-Jailani itu sepakat nu tiluan eta. Nu dimaksud eta ayat keur amalkeun urang ayeuna dan teu keur perang. Perangan ku anjeun musuh nu pangdeukeutna nu mawa kana kakufuran. Naon? Hawa nafsu cenah eta. Nah, jadi lamun kitab tafsir Ibnu Arabi mah nu ngagolerna di ulama-ulama di MUI teh jigana moal ditarewak. Da kusabab penafsiranna titah merangan hawa nafsu. Moal bisa dijadikeun barang bukti jigana eta. Etunya. Nah, jadi keur amalkeun ayeuna lamun misalkan orang non muslim aya pagaliwata jeung urang ulah dikadek. Justru orang kudu merangan mah hawa nafsu nu mawa wae kana kakufuran. Wangsurna 'alal qaumil kafirin, tulungan Gusti abdi sadaya keur ngalahkeun jalma-jalma nu kafir. Upami dina penafsiran tafsir Isyari mah tulungan Gusti supaya abdi tidak terjerumus kana kakufuran. Fahazamuhum ayat 250 hiji. Enging teu ya perangna. Nah, enjing wallahu a'lam.